Assalamualaikum. Tepang deui sareng sim kuring ujang combro. Dinu danget ieu sim kuring bade macakeun sajak sastra Sunda anu judulna Corona. Wilujeng didangukeun sajak tentang Corona karya Kang Emin. Kaum muslimin muslimat, hayu urang ningkatkeun taat, geragiru urang tobat tinu dosa jeung maksiat. Alam dunya keur genjleng ku panyakit mata keeng, virus corona keur mangkreng, nyebar alabatan wareng, ulah gempar tetep tenang, tapi ulah nanggap gampang, bisa jadi virus nyerang, upami Allah miwarang. Kukituna pek caketan, Allah nu Maha Rahman, usaha batin sasarengan ku ngajaga kasehatan. Mun pareng rek udar idar, boga wudu masing angger, di cadar atawa di masker, awak sehat cager bager. Mugi Gusti ngahampura abdi sadar jeung rumasa, awak bobolokot ku dosa mematak datang bencana. Corona karya Dani R. Virus corona asana ti Cina, ayeuna aya di mana-mana. Ku ayana virus corona, ayeuna urang teu bisa kamana-mana. Sakola, gawe, kudu di arimahna. Kudu kumaha urang ayeuna? Hayu urang sami-sami panjatkeun doana, serahkeun kanu kaagunganana, kanu musik malikeunna. Mugia urang sadayana ditebihkeun tina bencana virus corona. Pesan-pesan ti sim kuring nyaeta kahiji kedah cuci tangan, teras libat bebersih badan nya keseluruhan. Nah kitu teras jaga jarak upami urang aya di mana weh gitu, di luar tanapi di bumi, kumpul-kumpul sareng kawargi baraya babaturan gitu, tetep anggo eta prokes. Terus di rumah tong hilap eta nu paling penting dinu dua hal nu tos disematkeun eta protokol ngangge masker seperti contohna kieu. Sakitu weh pesan-pesan ti sim kuring. Sakitu sajak sastra Sunda ti sim kuring. Semoga bermanfaat kanggo sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.